Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Herdiana Kusuma. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 gelombang 2. LPTK saya Universitas Pendidikan Indonesia. Saya juga sebagai guru bahasa Sunda di SMK Negeri 1 Maja. Hari ini Selasa tanggal 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 10 semester 1 dengan materi dongeng. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Wilujeng enjing. Ya. Alhamdulillah dinten ayeuna urang tiasa tepang deui dina kagiatan diajar bahasa Sunda. Sateu acan urang ngawitan kagiatan diajar, hayu urang ngadoa heula anu baris dipingpin ku KM. Mangga KM dipingpin. Sateu acan diajar, hayu urang ngadoa di kawitan. Rengse. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun KM tos mingpin doa. Di kelas 10 PPLG 2 tos ngalaksanakeun piketna. Tos nya. Saha nu telebat dinten ayeuna? Deki. Sareng Saipa kunaon telebat? Udurnya mudah-mudahan enjing tiasa sehat deui, teras lebat. Nah hiji sareng hidup kegiatan diajar sabatos biasanya. Amin ya rabbal alamin. Dina lawungan ayeuna kegiatan diajar bahasa Sunda anu salajengna minggon kamari urang tos medar bab hijinya. Ayeuna urang dilajengkeun materi bab 2. Nah, nyata materi nate ngeunaan dongeng. Namun sateu acan dikawitan dina materi dongeng. Urang ngaduhikeun heula nya dina tujuan diajarna. Tah ieu materina materi dongeng nu bakal dipedar dina lawungan ayeuna. Salajengna tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis gagasan, makna yang terkandung dan keteladanan dalam dongeng atau babad yang dipelajari, serta mampu menyampaikan dongeng dalam bentuk monolog, dialog, atau gelar wicara menggunakan bahasa sendiri secara mandiri. Ieu tujuan orang diajar dina lawungan ayeuna. Tah satasan kanu materi. Cung. Saha hidup anu apal kanu dongeng, Cung? Tah, nya. Ngacung hidup anu nuju alit kantos ngadugikeun dongeng, Cung. Oh, seueurannya tos ngalaman kana dongeng. Jadi hidup apalnya hari perkara dongeng mah pan. Yen dongeng teh nyata anu nyaritakeun atau nu pendek memeh kulemnya memeh bobo tah ayeuna sateu acan dina materi dongeng boh bilih misalna aya perkara masalah. Sateu acan medarna materi isi hidup anu bingung perkara dongeng. Mangga ngacung. Mangga. Kumaha? Masalah dina dongeng murid kurang wani minton atau tampil di payunan kelas. Nah, nu jadi masalah teh nyata si murid teh lebah dina materi dongeng kurang wani minton di kelasnya. Margi aya sabaraha hal di antarana nyata kurang na kamampu, kurang na kawani dina mintonkeun dongeng. Sabab nu ngaranna ngadongeng di payun mah ditinggalikeun ku sadaya kelasnya. Nah, jadi nu can biasa aya patarina nu kurang kawani teh ya.
Salajengna aya keneh, we teruskeun. Mangga. Carita dongeng teh kaelekeun ku carita artis Korea. Carita dongeng teh Kaelekeun ku artis Korea. kaerehkeun ku artis atanapi carita ngeunaan Korea nya. Tah, kumaha pan di zaman-zaman ayeuna ngeunaan resep kanu musik K-pop na gitu nya. Kalabat artis-artisna jadi diguar si carita-carita teh jadi nepikeun ka apal personil BTS teh anu salah sajina anu jalma anu teu mampu ayeuna jadi sukses gitu nya tuluy pangling tah jadi kaelehkeun ku carita-carita Korea teh. Nah, sedangkan orang di Sunda pan aya carita sami nyaeta dongeng teh ya. Sok sanajan si dongeng teh carita di zaman baheula tapi kaelehkeun. Kumargi ari ngeunaan carita-carita Korea mah aya tiasa ditinggalina nya. Aya artis teh apa? Salah sahiji artis-artis Korea beda jeung artis-artis Indonesia. Kaasup nu artis-artis Sunda. Jadi parangling teh. Tah, tinu masalah-masalah anu tadi engke urang guar dina materi anu ayeuna ya. Tah, ieu materi nu bakal dipedar dina ayeuna. Dongeng, yen dongeng teh nyaeta carita nu kasupana karya sastra prosa sumobarna sacara lisan nu mangrupa carita fiktif atau fiksi sarta ngandung unsur pamohalan. Nah, jadi ari pamohalan teh artina teu asup akal atawa teu kaharti ku akal. Nah, ieu jenis-jenisna. Jenis-jenis dongeng anu kahiji aya dongeng fabel, aya dongeng parabel, dongeng mitos sareng dongeng legenda. Ieu jenis-jenisna. Dongeng fabel nyata dongeng nu nyaritakeun ngeunaan kahirupan sasatoan. Nah, eta fabel nya. Anu kaopatna dongeng legenda atawa sasakala. Jadi dongeng legenda mah dongeng nu nyaritakeun asal muasal. Asal muasal sasakala ngaran tempat, ngaran barang, ngaran tutuwuhan, jeung ngaran sasatoan. Tah ieu kriteria sabada hidup ngaregepkeun ngeunaan materi dongeng ke pancena kapayun saurang-saurang ngadongeng. Nah, nu kudu diperhatikeun tah nu kahiji kriteria dina ngadongeng teh intonasi. Intonasi sorana kudu jelas. Kudu jelasnya lentong, pasemon, tah jadi patalina sareng naik turunna sora. Jadi kudu aya intonasi teh meunang lempeng we. Pasti aya naekna aya turunna. Jika jalan oge pan teu sadena lempengnya, aya nanjak, aya garintulna tah jiga kitu. Dina ngadongengnya sami aya lebah nadana luhur, aya oge nadana handap. Patalina sareng ekspresi pasemon, ekspresi si dongeng teh misalna dongeng pikaseurieun, kumaha sih si mintonkeun jiga nu sedih. Lamun misalna pikaseurieun kumaha cara nu pikaseurieun? Ya kitu nya eta patalina sareng pasemon. Gestur, gestur mah sareng ekspresi hidup lebah minton dipayun ekspresina jiga kumaha. Nu ngaranna ekspresi mangaruhan pisan nya dalam moal aya nu ngaranna ngadongeng cicing we kitu. Da teu ngeunaheun katinggalina ge, matak dina ngadongeng kudu aya ekspresina minimal awakna aya oyag aya gerak. Kitu nya. Tujuanna sangkan negeskeun, kacaritakeun di hiji karajaan, negeskeun. Negeskeun tujuanna. Beda lamun cicing, kacaritakeun di hiji kerajaan, asa kumaha nya? Asa anu kurang gitu. Matak nu ngaranna gestur teh penting. Tujuanna jang negeskeun. Eusi dongeng, nah jelas nu ngaranna hidup ngadongeng pasti didangukeun eusina, pasti aya eusina ngeunaan naon si dongeng teh. Pasti aya eusina nya. Tah ieu dina kriteria ngadongeng. Lah bedap kapayun dina ngadongeng ieu kudu diperatoskeun nya. Dongeng kapayun urang cobian heula nonton heula contohna nya. Contoh dongeng, tah ieu aya contoh dongeng ya. Aya contoh dongeng hidup salah sawios kanggo referensi. Boh dongengna atanapi cara ngadongengna. Tah ieu. Urang sakseni contoh dongengna.
silih tulungan jadi contoh pikeun urang. Dangukeun geura kieu caritana. Aya sireum rek nginum di sisi walungan. Keur ngarayap ka handap, manah lalakon sireum jeung Japati anu akur jeung silih tulungan. Abdi gaduh sisindiran yeuh kieu geura. Itu lain langlayangan. Manuk heulang puputeran. Hirup teh teu sorangan. Tah, ieu contohnya hidup tos ningali contoh dongeng. Tadi teh jenis dongeng teh pan aya 4. Tina contoh dongeng anu nembe asupna kudu jenis dongeng naon? Naon sababna? Sabab nyaritakeun ngeunaan kahirupan sasatoan. Nya satoan naon tadi nu dicaritakeun? Sireum jeung Japati. Sireum jeung Japati nyaritakeun ngeunaan sasatoan nya. Lebah mana unsur pamohalanana? Nah, tadi teh nya si Sireum jeung Japati teh bisa ngomong, ngabejaan eta aya paninggaran gitu pan bisa ngomong cara jelema. Eta anu pamohalanana namina oge dongengnya. Dongeng mah aya carita anu teu asup akal. Bilih aya nu bade ditaroskeun? Aya nu bade naroskeun? Mangga. Naon bedana dongeng Fabel sareng dongeng Parabel? Tah, jadi ieu jenis-jenis tadi teh nya bila aya nu kalangkung dongeng Fabel teh nyata dongeng anu nyaritakeun ngeunaan kahirupan sasatoan. Jika nu tadi contoh Sireum jeung Japati. Lamun dongeng Parabel mah dongeng nu nyaritakeun kahirupan jalma di masyarakat. Sok sanajan memang bilih pagentosnya sami duanana nyaritakeun ngeunaan kahirupan. Nah bedana Fabel mah nyaritakeun kahirupan sasatoan, lamun Parabel mah nyaritakeun ngeunaan kahirupan jalma. Kitu nya. Jadi sok sanaos sami-sami nyaritakeun kahirupan, aya hal anu bedana. Kitu mohon. Nah eta sip. Sae. Jadi lamun misalnya aya nu teu katos atanapi nu kalangkung tiasa ditaroskeun. Ditaroskeun nya. Tadi teh lebah anu naros teras materi tos kadugikeun, contona tos dipasikeun ka hidep. Nah, kanggo salajengna hidep mangga midamel pancen. Tadi dia Bapak nyayegikeun LKPD, lembar kerja peserta didik. Tujuanna sangkan hidep tiasa nganalisis unsur intrinsik dina dongeng. Hidep pancena ayeuna pilari contoh dongeng bade tina internet, bade tina YouTube, bade tina buku paket mangga pilari candak salah sahiji contoh dongeng jenisna bebas. Sabada hidep mendakan hiji dongeng kantong dianalisis dumasar kana unsur intrinsikna. Di dia aya judul dongeng nang kenaon dituliskeun, temana kumaha, terus palaku, latar, galur, amanat, sareng jenis atawa wanda dongeng. Ya, mangga dibuka bukuna. Hidep ngerjakeun LKPD-nya. Kepangker.
Judul dongengna naon? Sangkuriang ya, Sangkuriang. Judul jenis dongengna naon? Lutung Kasarung. Judul dongengna Lutung Kasarung itu tikukur jeung elang. Judulnya naon? Itu Bagendit. Naon eta teh? Cikaracak. Judulnya si Sakadang monyet yang Sakadang Kuya. Asal muasal situ Bagendit, si Kabayan. Nah, temana berarti tareka patani dina newak peucang. Judulna Pucang Keuna Kuleget. Palakuna berarti patani, latarna di kebon, galurna galur maju amanat ulah sok adigung. Jenis dongengna jenis Abel ya. Tos rengse mohon. Sabada hidap midamel LKPD ke dikempelkeun ka payun dipalapaikeun nya. Namung satea can dikampelkeun tak urang minton heula. Urang minton heula dongeng anu tadi ku hidep dipilih salah sahiji dongengna take ayeuna kantun dipintonkeun ya. Jadi ulah waka aya sieun atau isin penting ka payun heula. Ya ka payun heula nu tujuanna sangkan ngaronjatkeun atawa ningkatkeun kawani jeung kamampu hidup dina ngadongeng. Kitu mohon. Mangga sana mari ka payun. Mangga anini ka payun yaturanan. Empra kala kanggo anini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. Sampai. Pangkeun pastadian Triani di dieu simkuring bade kadongeng anu jujurna sasakala Majalengka. Di wewengkon Majalengka ayeuna aya kadeuh kerajaan hiji. Bukan hiji, cakranina ngaheueun kerajaan di Raja Galuh. Nu kadua, musuh umum di Talaga. Tah, bukan ieu, Nyi Rambut Kasih, Ratu Sindang Kasih. Nyi Rambut Kasih yang baik geus kawan-kawan. Sakti, tidak dibawa, cek tidak kumara, serta jadi mana-mana ayam. Majana lengkap, cek dua utusan Eka, anu hatina. Buat majana terus, ina bahasa Cina. Sanajana berjalannya na Majalengka. Sakitu anu kapihakeun hapunten anu masalah sabantu sareng kuranganna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang berakala. Sinten? Ya, mangga. Atur nuhun. Ka anini anu parantos midangnya pintonan anu kahiji ngeunaan dongeng Sasakala Majalengka. Berarti asupna jenis dongeng naon eta teh? Dongeng legenda margi sasakala asal muasal ngaran tempat. Nah, itu sebutna dongeng legenda atau dongeng sasakala. Ya, sae. Mangga nu sanesna biri aya nu bade midang. Mangga. Mangga. Ip payun. Ya, empra kanggo Ip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. Nepakeun wasna simkuring Ibsen Udin. Simkuring di dia pada ngetakeun kana dongeng nyaeta dina jejeurna si Kabayan Malalangka. Wilujeng nyakseni kasadayana. Di Cilembur aya hiji jalma anu ngaranna teh si Kabayan.
mitohana geruan. Kabayan, kabayan. Aduh, nama si kuring masih tunduk orang aduh jadi canggih kene. Cek mitohana, cik. Nya keng ingat umat gede kolot itu nang kate. Cek kabayan. Cek kabayan teh. Ya cek mitohana. Nangka geuning maneh balik nang kanan di nang kana cek kabayan. Can balik nepi kitu teh nangka pantai ditah balik ku kami. Da geus kolot-kolot mun boga otak pikir jeung ka balik mah. Cek mitohana. Bodo mah nangkana bae maneh mah geus kolot apa jalan balik. Cek kabayan. Eta cek si kabayan teh tuluy balik ini kaluar ti lompokna bari jeung ngaleoskeun. Eta sakitu nu kapihatur ku simkuring dina jejeunnya eta si kabayan ngalanaka. Punten bila aya kapihatur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, empera keras ya, Nak. Alhamdulillah tos 2 pintenan ya. Anu tadi nu kahiji nyata dongeng si kabayan, anu kahiji dongeng Majalengka, anu kadua si kabayan ngalanangka. Si kabayan ngalanangka lebatna kanu jenis dongeng naon? Dongeng parabel sabab nyata nyaritakeun ngeunaan kahirupan jalma di masyarakat. Contohna si kabayan nya. Tah, sae tos 2 pintonan hidup tos aya kawani keluarnya dina ya pokoknya nu penting kapayun heula ulah sieun salah. Penting aya usaha hidup niatna namina oge diajar ya gitu. Tah sabada minton di payun mangga LKPD-na dikumpulkeun kana meja anu pangpayuna tiasa dipalapaikeun. Taya hasil hidup dina nganalisis unsur intrinsik dina lembar kerja peserta didiknya. Urang bahas contoh hiji, dieu judulna sakadang pucang jeung buhaya. Temana nyata sakadang pucang anu pinter bisa lepas tinu si buhayanya sakadang buhaya. Palakuna kancil jeung buhaya, latar di walungan, galurna campuran. Amanatna urang kudu pinter tur rancage teh kreatif dina nyang harepan hiji masalah. Eta amanatnya jenis warna dongengna dongeng pabel. Tah salah sawios hasil rencang hidup anu tos nganalisis unsur intrinsik atuh nuhun ya. Materina atos teras ngerjakeun LKPD-na atos. Contoh dongengna oge atos. Salajengna mangga hidup ya. Aya kuis ya, soal isian tujuanna kanggo ngaevaluasi tina kagiatan diajar dinten ayeuna. Tah hidup tos dugi ka mana kitu naha tos paham kana materina tah mangga ieu kantun di eusian nya ngagunakeun kuis aya patarosan dina Google Form anu tos ngagunakeun barcode. Mangga di scan ku barcode. Enggak pameatos dikerjakeun kuisna mangga di eusian. Dumasar kana kamampu hidup dina medar materi dongeng.
aya 10 patarosan nya anu kada di isian. Ya, parantos diisian. Mangga pami parantos sabada hidup ngerjakeun kuis dina ieu barcode ke hasilna aya nya dina presentasi jumlah siswa dicek laresna aya sabaraha persen nu tiasa ngerjakeun dina eta kuis nya. Itu tujuanna sangkan ngaevaluasi hidup salami diajar urang dinten ayeuna. Tah, sabada dipungkas urang refleksi heula, kanggo refleksi ke hidup mangga tiasa adugikeun kacindekan atanapi kesimpulan dina lawungan materi dinten ayeuna. Mangga sana bade ngadeukeun? Mangga. Kacindekan dongeng teh, kacindekana dongeng teh penting pikeun nepakeun ka generasi satuluyna. Dongeng teh penting pikeun nepakeun ka generasi satuluyna, penting pisan nya. Jadi hidup ulah poho nu ngaranna dongeng teh eta jadi karya sastra urang di Sundanya ulah nepikeun kalindih ku cerita-cerita sejen. Lain ku teu meunang hidup ngabandungan cerita sejen mangga ngan kade tong hilap di Sunda oge. Nah, ya pokona ciri dongeng mah kieu kacaritakeun zaman baheula eta dijamin 100% pasti dongeng gitu nya. Atuh nuhun kadela anu tos ngadeukeun refleksina nepi kacindekan lawungan dinten ayeuna. Tah, kagiatan lawungan dinten ayeuna parantos rengse ke urang lajengkeun materi mingguan payun. Atuh nuhun kana peratosanana sarta can dipungkas hayu urang sasarengan maoskeun hamdalah alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, dinten ayeuna parantos rengse atuh nuhun kana perhatosanana mugi mangpaatna. Kalayan ku dipungkas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.